Oh, budak Mang Peri. Orang minta urut lah sabatang. Hayang ting siaga mentit anjing. Anjing santuy Naon ieu mah gini. Aduh, ah. Oh, jadi rek kitu Kak Mang. Duh, jangan tuh. Udah lebar ya. Budak. Pirakus ya, tadu kucing lu jengkol. Hau, cina geus sabar jengkol. Oh, iya euy, dia anyar teh. Tungguan teh. Wah, hauran ieu mah sigana teh. Ketika emak bapak ngalarang ngomong kasar, jeung teu meunang ngalakukeun hal-hal anu kasar. Nah, tina tongkrong lagi jika kieu, ada Gusti aja. Kunaon dia muter segala euy. Anjir beak kota ieu mah sigana teh. Pusing kota teh geus beak teuy. Ai. Spot ai. Dengah spot. Lo, kenaon lo? Kepo goblok. Nah, hati ulin lo. Hayang we di dieu tuh. Kau ngelonya tak cicing di mah. Eta teh sok majarkeun. Da emang heuh jomblo. Jomblo. Sing sabar we lo. Mang urang geus sabar wae ieu teh. Lo, kata lo. Tudeng lo. Naon kedeung naon? Spot. Astagfirullahaladzim, zaman kiwari masih kena nge-hotspot. Atuh lo meni sakedeung hoream meuli kuota. Mung urang ge kuota setik deui mang. Sakedeung ieu penting. Hari mung atuh ni maksa. Moal mere. Moal mere urang ge sarua kuota teh setik deui mang. Kak emang maneh meuni kitu-kitu teuing. Kitu kumaha mang? Geus sakedeung erek naon atuh? Penting meuni kepo hayang nyaho. Pan saeutik wae mah pan kudu apal atuh. Ulah ieu mah penting. Oke atuh rek mere moal. Moal dibere. Oh, jadi rek kitu Kak Emang, rek diajar pedit. Bodo amat, bet mang ge sok pedit geuning ka urang. Awas ya boga pangabutuh Kak Emang mau ditulungan. Bodoh Anjing, enggak kalau di imah acuaeun eta hotspot mere. Pusing. Goblok. Naon eta jelema putus ya. Mereka mana? Lagi di aing mah. Urang rek ieu. Ya mau tapi kala ya, main putus kunaon? Jangan. Biasa we kena rungsing di imah. Ayo dekat dia mah. Usah di dia mah. Urang mau ngekunci aing bisa. Bae di dia mah. Untuk indit. Ayo. Main aya naon maneh ka dieu? Tung ngiruni iswe harusing deui di imah lah. Pusing jeung pusing hirup teh. Heueuh, da kumaha atuh da sedikit hirup kurang kieu pusing wae. Geus atuh sok ngarokok atuh jauh-jauh ka dieu teh udud lain tuan rumah wae anu. Mun edeuk oge tuan rumah pribumi anu mere rokok teh kopi. Nanya tamu ke rumah kopi. Tah dengekeun pan dia urang indit. Orang teh rek nyokot ti duiteun kaburu datang ayeuna teu boga duit. Alasan we mah kitu. Rokok gitu. Bensina tuh Urang boga bensina. kitu kudu saling. Oke. Udud lah tuh, sok tak udud.
genah kieu di dieu mah tiis teh cara di imah. Kan di imah mana ge sarwati. So urang ngarti nganti heuh apa-apa. Naon? Ah, heuh geus gitu pokona mah. Sama. Teu sok tahu lu teh. Da sotai mah bau. Hari itu si Ubed lah. Heuh, si Ubed eta mah. Kemana? Ah, biasa sih eta mah da ngalado pagawean teh. Bed. Non, adi bed. Oh. Di mana bed? Di Pahidinya biasa wae lagi anu betah. Ais, utang jadi Bang Emok. Duit, duit zaman nama duit. Iya udah bener. Lain kela. Bisa. Si Dede. Si Dede. Si Dede. Aku tuh apa? Oh, budak Mang Peri. Tah eta. Injuna Ceah. Mang Ae, Mang Ae. Tanya, budak geus gede deui nya. Oh, tarik panggil teh kieu. Siap. Mane? Pageura. Boga dosa can kanina. Geula mah. Boga dosa naon kan ini urang? Tah, kieu ye dosa. Boga dibongkar tah jadi baheula teh gitu we urang jeung lanceuk. Ah, pokona mah kieu tanya caritana teh kieu tah. Ayo kumaha mau mobilan teh tuh itu bisa. Ah geus saya teh bisa mah ngedog. Ini Masih hayang modal ieu teh. nyakari kacai atuh yang modal mah. Rek naon eta nyekelan keresek. Geus maneh mah cicing tong sok loba omong. Nah, yang modal. Tong kaneh. Gusti nyaan abang hirup susah. Dahar gini eueuh deung-deung aja. Tap anjir. Ya Allah. Turunkeun atuh leungeuna tempe wae malah tadi. Banyak eueuh leungeuna pisan kieu gede teu ngarareuna. Eta rek dikamanakeun. Nya kepicir atuh aya sia. Bikin ka mana? Dipicin ku aing kana kenteng. Sok diomongkeun wae eta teh. Geus cicing maneh sud jempe ulah gandeng. Sia eta naon? Iya meureun Gusti nuhun tos ngabulkeun nya permintaan kuring. Astagfirullahaladzim, ram jadol sia naon ieu mah geuning. Waduh, Sia mah sok diomongkeun wae. Cicing maneh jempe tong sok loba carita. Ieu mah mah tang teu pagawean budak dua eta tah. Waya kieu mican waduh ka mana karep di. Nyaho aing keur nyatu teh nyawa deungeuna di suguhan. Caduk di. Goblok sia. Tuh, kurangnya naon tuh, tingali tuh kumaha. Sia kehen, mican caduk teh kemana wae sia. Gadal teh. Naon bi eta mah lain teh jelema teh ucing. Pirakus ya caduk ucing bu jengkol. Heuh ucing geus sadar jengkol. Budak lok sia kehen sia. Awas ya. Jadi kitu Parahna ieu mah. teh anjir kitu pokona mah aduh aing. Atuh mang kalakuan teh rupa-rupa wae. Teu da ngareuna ge keur leutik mah piomongeun. Oh, Mang, si Mumu aya. Ya aya we si Mumu datang ka mana atuh. Ai mah anger mah. Anger ya atuh imah mah di ditu. Da sidik ngan cigi atuh ka mana. Urang geus lila teu panggil si Mumu mah. Yang panggil heuji we ka imah atuh. Oh, Mang. Bet, urang teh si Mumu lah, ke dewe keten maneh mah. Sok atuh. Oh.
Hanya geus atuh pan tadi mana rek indit. Aing ini kaburu sore. Bae, ayeuna urang rek balik ya tuh. Sok atuh juga. Heuh, urang balik atuh. Ade iya tinggalin. Aduh, urang mah da Bener poho euy, urang pohoan. da geus kolot ayo. Ayo urangnya da ngeureuyeuh da. Main rek balik. Di dieu nungguan imah aing. Balik itu Tanya. Balik ya. Ayo yang ini tuh. Mana? Kira aku tak apa ka urang. Kelasahanya mananya? Kemari bebarengan jeung urang pas harita. Oh, Dede, Heeh. kamana wae maneh? Ayam, mana ka mana? Urang rek ka sawah. Sia mah. Urang nya rek mah mana ngajak ngopi. Kopi. Heeh. Ah, kapan orang ke sawah? Heeh. Orang ngopi di sawah. Ayo. Ayo, kasih ayo. Ay mana ngajak ngopi ka dieu ka sawah warungna di mana? Naon da urang mah ka dieu teh lain ada ngopi. Terus aya nu tadi diomongkeun di ditu teh wadul. Sama nah atuh beti percaya. Anjing sama aing teh geus ngapercayakeun ka maneh aduh ngawadul. Aduh, mana mau bariannya? Tipu. Semua aya kalakuan maneh. Terus ya maneh di dieu naon? Balik deui we ah. Da tadina urang teh hayang ngopi jeung maneh. Ai maneh yang wadul teh mah bikin balik ah. Siapa pundungannya eta teh. Teuing ah. Anjing sugan. Aman ya. Kayak di dia lah yang pangkon ada ka imah. Oh, bilang geus deuk ka imah, panggil jeung si mumuhna di jalan. Terus Kurang diajak ngopi teh udah numpat ke sawah geura. ayeuna di mana sih maunya? Aya di sawah. Ternyata ayeuna rek ka mana maneh? Terus balik we, da urang tadina hayang ngopi, tukang kopi geus balik ah. Heuh atuh. Ayo mah, yuk. Aret kahanap mahanap mungkaluku. Sia. Jangan teh. Kenaon di dieu? Dek naon neangan atuh Mang? Naon kunci imah kan kusia digubung goblok. Kunci imah. Aduh, kela Mang. Naon? Mumpung aya keur di dieu nya, Heuh. urang minta urut lah sabatang. Hayang teuing sia ge mentit anjing. Pira ge sabatang atuh. Hayang udud. Heeh. Usaha goblok. Dengar kunci lah. Balik aing. Yo atuh yo. Tak ai bere anjing teh. Kepret aing. Makan itu anjing. Boga emang kieu patut. Teu bisa ngagantiin jadi kolot. Musingkeun hirupna teh. Gas, pau, gas, cicing seraja dia. Kagok aing bergede tenaga ye. Anjing aya barudak. Aing geus teu kuat ya. Awas mana mesti kacendak. Wah. Aja santuy Ku aing bere barudak ya. Hei. Nara di teh. Latihan mu biasa. Naon latihan gituan geus. Ayo gacain geus ya. Cai naon Maneh manuk itu aduh. Hah? Cai naon? Cai penenang pikiran. Sok ya, inum. Daripada enak kikituan. Ayolah aja. Sikat sok nah. Tipu orang teh lah, pulang latihan meh rada seger. Ya, dibukanya ya. Bukalah tuh. Oh. Gini. Nah, ieu rasana kieu. Nah, kunaon? Nah, teu murah kieu nyir. Tapi ngeuna efekna. Ya, sok mana ge asal enggak? Aing rasaan. Cai naonmu? Kau karek cai. Cek urang mah ieu sakieu mah ngeuna euy, tingali nya, tingali urang. Aduh. Anjir. Aslina enak. Bro. Minum deui. Ieu mah cai bisa bikin maboknya. Soalnya jadi mana ningali dah sakieu beda.
Mana bisa dari tadi? Buan ngeunah orang semenjak minum ieu nya. Tinu pikiran stres teh ngeunah men, asli. Aku mah orang karek sagieu hayu urang sirah salir kieu euy. Wah, lieu deh. Teu parayaan. Ini urang ge biasa-biasa wae teh. Geus maneh teh geus loba teuing. Aduh. Duh. Asli ngeunah euy. Aduh, jangan euy. Mahal ya? Mu. Oh, woi. Oh. Wir. Kumaha pe? Waduh. Teang mangna. Heuh tuh sok mana tuh di dinya. Sok urang neangan mangna. Mu. Aduh, kumaha ya teh? Si Mang rek ka dieu, botol kudu dipiceun. Aduh, aya deui lebar ieu teh. Mu. Jang, ada was-was. Itu Mang. Naon? Itu Mang. Kalau Mang, Kunaon ala aing? mumu. Kunaon? Orang Mang kada tuh Mang. Di mana Lina? Jadi tuh Mang, minum Mang, parah Mang, tepar. Astagfirullahaladzim. Wah, ayo. Kali Lina. Ayo Mang, itu Mang. Mana? Oh, nyari. Mu. Aing maneh naonan gustian. Astagfirullahaladzim. Wes bantuan bawa ka Ima yuk. Aduh, sok. Udah penyakit kaki yuk. Aduh. Udah boga alo ieu cuci. Aduh. Narosakeun pisan. Sok Jang, adokeunnya. Sok adokeunnya. Oke, Jang. Cek aing naon sia teh. Tuh man. Oleh teh ya. Udah teh. Nepi kaki astagfirullahaladzim. Mabok gimana Jang ieu teh? Ini tuh Mang. Kau hari mana kunaon nepi kaki? Teu sangka budak sabager-bager. Jang dibere naon kumaha nih netek kieu? Mang jelaskeun Mang. Mang. Heuh nah itu budak teh tadi ngajak ka urang teh kaduaan yogi sarua. Ngajak minum wae, mang orangnya tingetan tong loba teuing ada keukeuh mereka maksa ngomong ke parusin. Budak nepi ka kieu sabager-bager. Mata urang tadi nyusulan mang gade teh naon urang geus bingung mang gitu teh. Kudu kumaha? Yang aduan kan. Udah, kawan sadar kena wae semua. Acan Mang. Dikan itu. Aduh, kumaha nya ieu teh. Di kaki. Udah tos sarapan can? Atos Mang, bieu dipayun. Oh, bagja atuh arengeus mah. Kumaha jang ieu teh aduh. Bingung mah. Cik atuh punten panganyanakeun cai panas urang leukeunana dikompres sugan sadar. Nya tuh Mang. Punten wir, urang baca. Ini Mang, saya Mang. Ya. Jang mana teh atuh euy. Di kaki ieu sapoe jeput teh sadar-sadar. Udah sadar Jang. Nyampe satu Jang. Mi HP heula nya. Emang rek nyarana obat. Gan we atuh aya obatna. Mohon Mang. Nya Jang nya, mi HP nya. Ada di jalan Mang. Nya.
Sadarmu mana? Ih kumaha euy sadar-sadar wae kumaha. Gerak Bang. Mu. Sadar dari mana teh? Alhamdulillah sadar mana mu. Mana nyar-nyar ka hariwang wae mu euy. Jangan lagi gitu. Kalem tenang. Tenang kan mu. Orangnya di mana, Pel? Di mamang mana? Ya kira aku orang bisa di dia. Mana teh kamari teh mabok parah. Teu sadar utah-utahan. Bawa ka dieu ka imah mamang mana? Sedang lagi. Kalem Bang. Urang mah geus gawir euy. Rasa iri ka maneh. Jadi kumaha? Mang maneh masa kitu belana kalau jadi maneh. Maneh ke posisi kayaan keur teu sadar. Diganti baju di itu ieu. Bener-bener kayaan aus ka mah. Urang mah iri asli jeung si gawir. Terus enak, mau orang ke mana, Pel? Beli obat. Ada guan heula. Aduh. Terus satu kayak gitu orang rek misalnya orang lah. Nah, ada gua di dia. Kela, maneh geus sadar bener can justru teh. Terus lah orang Sadarkeun heula. ada lumayan ya. Hasilmu sadar mu. Maneh masuk ke hari tadi mun segala rupa teh. Orang yang misalnya lah. Orang yang minta ampura orang ngerasa nyesel menjadi mana. Nah, tuh hari kita mah. Bener tapi maneh geus sadar bener. Guys, lumayan ya, lumayan sadar aja. Jangan seetik. Pir Pel, kan ini telah. Gua main di dia. Usah saha di dia teh. Heeh. Yuk, Kadep di jalan heuh. Kamu. Bingung kemana deh nahan obat. Ayah waring di Bandung itu ayah kumpul di depan itu mah. Aduh, kamana sih mang teh? Lebih kawayah kiwari sanaya tanana meliobatna ka mana cenah euy. Jadi hari uang teh. Mu. Aduh, kumaha ieu teh? Aya Mang nang. Aduh, gila Mang. Langsung Mang. Nyanu, sok langsung sok. Apa tau kia goblok. Iya, tilu action. Aduh, kumaha ieu teh? Si Mang rek ka dieu euy. Botol kudu dibicang. Ing, goblok. Goblok. Ayo. Naon? Ayo langsung bagian ibu nubruk ditubruk. Gimana itu? Si abang kok. Tenang mana Tenang mana Hatur nuhun ka sadaya baraya anu tos satia ngabandungan ieu video anu teu rame, semoga makin seueul dan seueul. Salam nyaho, sampurasun.